Nyumbun solkah kurang. Anu kasih barang. Pep ka dieu. Tadi aya balarangan dua. Main maksudna anu balarangan teh udah gambaran. Ikut bener eta udah gambaran anu aya sok sah. Baglan juragan. Beuh panca aya si Badran. Nya geus ayeuna kan itu banyak manehna arek naon gitu beuh. Leres juragan. Sim kuring nyuhunkeun pidamelan ke juragan. Naon? Arek tiga we. Leres juragan. Bener rek kawe teh. Leres juragan. Baheula sia teh nyiksa leungeul aing naon aing ayeuna sia nalang sahirup. Bener rek kawe teh aing. Nangtung. Ayeuna kali itu jadi patung. Baglan. Oh, kan bae itu jadi masalah jeung sama bengar mah. Baglan. Buru patung gila. Nangtung. Astagfirullah Gusti. Ya